Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kasehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Para pamirsa, ieu aya carita deui, masih carita si Kabayan, anu mana judulna teh si Kabayan ngawas ujian. Dugat di mana alesanna caritana ieu si Kabayan teh menang tugas ngawas ujian barudak SMP. Kusingket caritana nalika keur ujian matematika nu aya di ruangan anu simpe jempling teu kadenge sorat jangkrik acan. Nah, ari peledek teh bau hitut, bau anu bener-bener bau. Atuh para siswa teh jadi rame pada nutup irungna. Ngan si Kabayan nu teu nutup irung teh da rumasa meureun. Supaya ulah kapanggih si Kabayan, akhirna nyarita bari jiga anu rada nyentak. Cek si Kabayan teh saeu mun teu sopan make hitut di jero ruangan ujian. Kabeh murid saling tuduhkeun ka babaturanana bari hareureuy. Akhirna si Kabayan nyarita kieu, barudak Bapak apal saha di antara aranjeun anu hitut jeung Bapak arek mere nyaho jawaban soal ujian lamun aya anu ngaku hitut. Nah atuh ari cung teh kabeh pada ngaku hitut. Abdi pak kabeh ngaku, eueuh nu teu ngaku. Da naon hayang jawaban ujian.